Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana dulur salembur baraya sanagara mugia sadayana ayeuna aya dina kaayaan sehat alafiat, sehat lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Batepang dangu deui sareng abdi tukang dongeng, tukang ngawadul, sakapeung mah tukang ngecamdung. Ayu pamirsa nu nyesunda urang dangukeun deui ieu hanca dongeng nu katunda cerita geuseulut nu ayeuna tos bagian ka-57 gitu. Supados teu nyangkolongkeun waktos urang langsung dipedar ieu dongeng. Jeung hiji jelma keluar tina jero saungan. Tina dedegan awam eta jelma teh pangawakanna leutik pedekre ngan awakna najan leutik ge katempona seseg ieu. Otot-otot leungna tingjerendol. Jeung semu nu tareas pisan ieu. Dedengan aya nu nyabit-nyabit gaul ya. Nang tangan tarung pamimpin ieu komplotan. Saha cucu ngasih kula ieu pamimpin aya cek eta jelma. Jlang geus loncat ka hareupeun eta jelma. Oh iya pamimpinan ieu nu aya di dieu. Kenalkan kula ya si Jabri, jago tigu halawangi, cek geuseulut bari prengreng melak cangke. Nanaonan ieu teh urang males ya wani-wani nyeun kariuhan di tempat saha nu ngandang sia ka dieu. Tapi teu nanaon sia kadi geura jadi geus siangan ukur notorok nganterkeun nyawa wungkul cek eta jelema. Can apal sia ka aing ieu singaran aing si Bakul, jago asal Pasir Lor. Murid ka hiji ti padepokan Garang Nosi, cek eta jelma bari leungeunna nepakan dadana semono adigo pisan. Ulah teu paduli andika saha euy, ulah loba cacarita sok geura siapkeun awak jeung ilmu padamu jampe make hayang urang tarung patunggalan perang tanding begalan pat. Nyakel sabuk milang tatu, cek keselut bari parengkreng kuda-kuda. Semua nundang tangan pisan ka eta bahkan si Bakul. Gegabah sia kaing teh sigana sia geus teu rempan di kalarega sia nu bakal dicacagan eta awakna wae tapi ka-12 bagian sia. Aduh. Nu aya ge lain nu bakal perlayang masing pati. Ratu nuk taluk serah bangkokan ka kaula samemeh nyawa ngalayang. Cek keselut nang tangan di semono tenang lodeng teh kakek bisa. Padahal manehna kerenyang hareupan hiji jago nu kawilang garang. Barangasan dia tak komplotan rampok. Tuh terangan lagi rampok. Bangsat sih. Alak cuma kasih kaing karek budak kamari sore sih. Ye tahan berpaing. Cek si Bagol bersabrot menena loncat ke hareupeun kislut bareng jeung awakna ngeplesat. Beurepna nu ngepeul nyak lempeng rek ngahancak kana beungeut geuseulut. Geuseulut nu geus taki-taki tianggala ngan ukur nyingcetkeun huluna ka teguang. Set kitu. Dengan ukur sakitu sukuna nu katuhut ki Bagol nyak deui ti gegerek ngarengkas suku geuseulut. Plak. Kena pisan kana bitis geuseulut. Kuda-kuda geuseulut rada obah ieu. Kena ku sepangan eta sukuna si Bagol bitisna karasa singsirmeun kegoblegan. Gelo ieu. Lumayan oge jelema euy. Cai keselut ngagerentasna curah teh. Karege keselut siap-siap menerkeun posisina. Serangan katilu geus nyemplung deui bae. Beureup ki Bagol geus nerobos ngarah kana peuteung keselut. Dayak dag awak keselut ngadayak dag rada mundur ka tukang. Aduh. Rosai jelma cek keseluruhan gerentes najur hatena bari rada
rasa serang lain cek kata jelema. Urang ngerasa lur serangan teh cek selut ngismuan supaya awalan musuh rada runtag. Das oke ieu beteng ieu dak cek Ki Bagol ngageurentes ngajur haten. Selut nampo gerakan Ki Bagol nu rada ngarandag teu mikir tilu kali deui langsung bae awakna muter tuluy malik nyaharep ka si Bagol. Sukuna nu katuh ngangkat nyakrek ngahanca kana huluna si Bagol. Lep Ki Bagol dongkong bari nyebrotkeun beureup narek ngahancak kana palangkakan ke Silut nampo leungeun Ki Bagol nyerang kana pelebah kalemahanana nya eta endong 2 ese jeung hiji ruda nyerang kana pelebah kalemahanana sigep leungeunna newak leungeun Ki Bagol terus diayun diterkeset kuat tenaga bulawar awak Ki Bagol dialungkeun ubrak aduh gelo euy setan teh budak aya kana 3 meter teh Ki Bagol dialungkeun anak ku si Geselut. Geselut langsung ngecoret muda ka si Bagol. Si Bagol ge lain jawara atah-atah. Akilat manehna geus hudang deui sukuna kuda-kuda taki-taki kana serangan Geselut nu keur muru rek ngrajang deui ka maneh. Curelat. Geselut kaharep sukuna langsung najong ngarah kana awak Ki Bagol. Ki Bagol loncat ka keca tuluy ngakorentel ka hareup ngalewatan Geselut. Geselut waspada ieu. Manehna ngajaga jarak sebab Ki Bagol hiji jawara nu hese dilawan ku cara serangan deukeut. Ki Bagol awakna pedek rege tapi gerakanna lincah pisan siga uncal nu pastina ngahesekeun beureup Geselut. Beureup Geselut ngerek ngahancak ka si Bagol. Ki Bagol harita awakna nyemprung narajang beureup jeung tajongna tig pelesat ngarah kana awak Silut. Kudu waspada euy hebat oge si Jul. Cek Geselut tungtungna Geselut anjul-anjulan jujur alita nahan serangan Ki Bagol. Oh bener-bener siga bagong bayangan. Hehe bangsat ayo sia tahan serangan aing sia. Cek Ki Bagol semono rada kasalog. Ki Bagol terus muru ke Geselut dina hiji kesempatan teu katitenan ku Geselut Ki Bagol nyaho-nyaho geus ngalogas padog. Padog eta dihabitkeun rek ngarah kana awak Geselut. Sret. Aduh. Kena pisan kana puhuleungeun Geselut ngan untungna eta sabetanana teh ukur ngabeset baju jeung kulitna seutik. Geselut nampo Ki Bagol ngeluarkeun pakarang pedog manehna geus sarua ngalugas padog dia. Sak pedog Ki Bagol ngalebat rek ngancam kana peuteung Geselut. Geselut sigep papak pedog nu ngalebat sakuat tenaga. Bulan terang. Kulatar ramuh leungeunna duanana nu keur nyekel parah pedog padang ngelatar sing seureumeuh. Ki Bagol jeung Ki Junjunan sarua ngarasakeun kakuatan masing-masing musuh. Ki Bagol rada ngarenjeg sabab kekuatan pedog Geselut kawilang rosa teh atuh. Waduh mani nyurang ya. Waduh pedas oge tenaga ieu budak. Cek Ki Bagol awakna rada mundur sabab nampo Geselut nu curalit ka tukang. Bari nyekelan pedog eta nandakeun musuhna teh rek ngayakeun serangan balik deui. Bener bae tah. Geselut nu ngajuralit ka tukang 2 kali saenggeus dampal sukana nabak tina taneuh teu disangka tuluy nyebrut deui ngolepat ngarajang ka si Bagol. Si Bagol nepo Geselut ngarajang taki-taki manehna rek nahan gampuran si Selut. Geselut nyemprung nerobos ka hareupeun Ki Bagol pedogna nojo rek nyorok peuteung Ki Bagol. Ki Bagol ngeun ukur mesem sabab pamikiran anak serangan kitu mah gampang ahana tinggal kentaki takis. Seutik deui congo bedog rek keuna Ki Bagol. Ki Bagol sigep nyebutkeun bedogna ka gigi rek nangkis bedogna Geselut nu ngolebat. Lain ngolebat. Norobos lurus. Teu disangka pisan eta. Pas bedog Ki Bagol rek adu Geselut narik bedogna ka tukang. Tuluy awakna ngajuralit ngalewatan hulu Ki Bagol. Sret. Aduh, gelo. Ubat ya. Aduh. Tak nu katuh Ki Bagol kena pisan ku sabetan bedog Geselut perbae getih ucur tina pelabah tak na
Ki Bagol turun rembas ke handap mapai kana awak sabab tetuna lumayan jero oge. Waduh, benar-benar ya budak. Ki Silut benar-benar hebat ya. Aduh, ya gawat. Gawat ya. Cek Ki Bagol bari nyekelantak tak. Ki Bagol loncat ke hareup niat sejak ngajauhan Ki Silut ngan orok aya. Waktu geuning saya pamirsa, aduh kumaha nasib Ki Silut salajengna urang pedar deui kayak hapunten anu kasuhun hampura anu kapenta kasadayana urang pasti dongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek anjay.